kautamaan sholat berjamaah jeung kautamaan masjid itu luar biasa. Lamun urang can mampu 5 waktu datang ke masjid, minimal atuh sapoe sakali mah kudu aya urang di masjid. Komo bisa 2 kali 3 kali, komo nepi ka sampurna 5 kali. Sabab kasauran Kanjeng Rasul dina Tanbihul Ghafilin, dina Hurmatil Masajid halaman 175, di dieu aya bahasa kieu Kanjeng Rasul teh. Anahu qala tuhsarul masajidu ka annaha bukhotun bidun. Isukan masjid teh dikumpulkeun ku Allah di alam mahsyar teh dirupakeun sapertikeun onta anu bodas, anu mana onta eta teh dimodif disebutna onta racing. Oke teh euy. Jadi meureun disebutna ORT, onta racing team. Kowa imuha minal anbari wa anakuha minaz za'faron. Anu suku-sukuna eta onta teh di racing tina anbar. Engke we tempo urang anbar teh naon di surga euy. Tuluy punduk-pundukna eta teh dibieun tina za'faron. Wa ru'usuha minal miski, make minyak seungit kabeh seseungitan surga. Sirahna di bulannya eta ku minyak misik, ku misik. Minyak misikil adparnya luar biasa. Warosuha minaz zabarjud. Oh, ieu dieu ditaretesna ayeuna sirahna ku zabarjud al ahdor nu hararejo. Geus pokona mah dimodif jadi onta racing. Wa kuwaduha al muadzinuna. Digiringkeun tah jalma tukang adan di masjid teh eta teh jadi kenekna. Yakudunaha, engke teh nungtun da si kenek teh. Kenekna nya nungtun eta masjid nu dijadikeun bukhotun bidun. Wal a'immatu yasukunaha, nu imamna masjid teh engke eta jadi supirna. Paya buruna biha pi arosatil kiamah. Diliwatkeun dipajukeun eta masjid teh isukan di palataran poe kiamat. Dipajukeun kalbarkil khotipi ku jalaran ayeuna oversesna wah meureun 1.500 geus di bore up, geus di racing pokona namanya kalbarkil khotib majuna teh sapertikeun kilat anu nyamer eta masjid teh. Payaqulu ahlul kiamat, manusia dina poe kiamat teh bakal ngobrol, haula il malaikatul muqarrabun wal anbiyaul mursalun. Nah ieu teh malaikat atau para nabi atau para rasul, ieu teh jalma teh dina onta racing teh. Payunadunahum ya ahlal qiyamah ma haula il malaikah al muqarrabuna walal anbiya wal mursalun. Lain malaikat, lain para nabi, lain para rasul, balhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eta mah umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina kanu yahpaduna sholatal jamaah. Nyata jalma-jalma anu bisa ngaraksa kana salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah na bakal jadi syafaat karasa barokahna di poe kiamah. Masjid bakal jadi syafaat, muadzin akur deui bakal nyafaatan da jadi kenekna engke kenek masjid. Imam masjid geus puguh bakal asup surga sabab nu nyupiran masjid. Mudah-mudahan barokah sadaya.